Majikan mah. Lumayan iya sabungkuseun aing. Langsung dihantem bae gitu kuenya. Aman. Kondisi mah aman ya. Oi. Nakan dia? Majikan mah. Sapeda aing dipaling. Aing kudu nelpon si Samsudin heula ya. Halo Samsudin. Jantung aing aya kana eueuy dak. Oh, aya. Gus. Hei. Kunaon? Agus. Hei. Gus. Kunaon? Iya tuh ya. Aing dek mere sepeda kana dia. Tumben amat bager kana aing. Ateng aing bager mah ti heubeli ya gitu. Daripada di imah aing teka pake sepeda. Mending jeung dia bae burung nya. Ya. Jep, dia sebuah sepeda pernah saya yang lain. Hatur nuhun burungnya. Nah dia di iya nya diurus. Tenang batu kayak koeng diurus mah. Sepeda bakal diendahan koeng ieu. Aing rek langsung balik we nya. Rek langsung balik we nya. Sakali dia aing hatur nuhun nih kana dia nya. Sip. Tumben mere sapeda kana aing. Alhamdulillah sakieu keur teu boga sapeda nah aing nu mere. Samsudin. Kudan. Tuh sepeda aing tuh. Pan si Agus nu malingna. Aing teu nyangka dia mah. Orang si eta nu malingna. Kumaha urang ya? Langsung hantem bae urang. Gas. Aduh. Meh bae aing digebugan. Untung aing pinter. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara Agus telah meninggoy. Hah? Agus pae?